Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadayana. Kumaha daramang? Mudah-mudahan orang sadaya aya dina kasehatan, kekuatan iman Islam, digampilkeun milik rezekina, ditebihkeun tina balaina, sareng oge aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Dongsun TV, aduh sim kuring ya nembe kadang video deui ya, nembe tiasa kadongeng deui nya. Kamari asa seueur pisan pada melanut teu tiasa dikantunkeun. Nyeuten langki ya. Kapayeuna mah insyaallah bade unggal dinten deui upload videonya ngadongeng ngarencangan palawargi sadayana. Dina waktu sayeuna sim kuring gaduh carios anu judulna Sapatu Butut. Sapatu Butut ieu karya Agus R. Munggaran. Ieu carios teh parantos dimuat dina majalah Mangle edisi Puriding Puringkak. Nah, kapalawargi sadayana supados teu nyangkolong kana waktos hayu urang lajengkeun wae kana cariosna anu judulna Sapatu Butut. Mangga wilujeng ngadangukeun sok geura siapkeun si kopi leuteuna nya, wilujeng lalason. Mangga Sapatu Butut. Can lila pindah ka imah kontrakan anyar, pamajikan geus nyebut teu betah. Pajarkeun mun sut mah la. Can lila pindah iya. Can lila pindah ka imah kontrakan anyar, pamajikan geus nyebut teu betah. Pajarkeun mun keur ditinggalkeun gawe sok ngarasa keung. Pajarkeun teh mun peuting sok loba dedengean nu teu pararuguh. Malah sakapeung mah sok teu pupuguh jol ngahiliwir seungit rampe. Kahar ti kituna mah da puguh di imah ukur paduduaan jeung budak nu orok keneh. Mangkaning keur boga gawe di luar kota balik ukur bisa saminggu sakali. Katambah ku omongan tatangga siga nu aratoheun imah nu geus heubeul dikosongkeun teh aya nu ngeusian. Raos ayeuna mah janten haneuteun kapungkur mah sok keung ari wengi ngalangkung ka bumi ieu teh. Ngadenge omongan tatangga kitu teh pikeun pamajikan mah nambah gegebegan. Beuki percaya yen imah teh matak pikakeungeun. Saenyana mah ti mimiti oge rada kapaksa kontrak ieu imah teh. Daek ngeusian soteh pedah we kontrakanana murah jeung bisa dibayar satengahna heula. Asal nama tara ieuh didenge omongan pamajikan teh da puguh tepi kahartieun alasan nyebut teu betahna teh. Ngan saenggeus pagawean di proyek rengse tuluy ngaligeh deui di imah kakara karasa. Saukur nu dicaritakeun ku pamajikan kaalaman ku sorangan malah aya leuwihna. Sakali mangsa isu keneh pamajikan geus kukulutus. Sapatu nyampak aya dina rigen wadah seuseheun. Cing atuh sapatu kotor kitu mah tong dihijikeun jeung seuseheun. Ih, saha nu neuneun sapatu di dinya? Da boga pikiran atuh akang ge. Urang teh ukur duaan ka 3 budak nu karek bisa ngalangsud. Wanya jurig mah nu neuneunna. Bos, sok padu engep wae ari ngomong teh. Dikitukeun teh pamajikan ngadoneuteuk bari kerum. Ari wengi saur akang siga nu ngobrol di dapur teh naonnya? Ah, eta mah dedengan akang we meureun.
buah suara ti imah tatangga. Ngahaja ngomong gitu teh ngarah pamajikan teka papanjanganannya. Padahal hati mah kebek ku kabingung da sidik suara nu ngobrol teh di dapur ngantein saha. Geus we tong ribut urusan sapatu mah, keun nyeuseuk ku akang. Nepi ka sore teu weleh kapikiran urusan sapatu dina rigen teh. Asa pamohalan mun enya tea mah aya jurig, piraku ngadon mindahkeun sapatu butut kana wadah siseuheun. Saenyana mah teu percaya kanu karitu teh. Da puguh teu asup akal. Ngan di pikiran soteh bisi aya jalma nu jahil asup ka jero imah. Tapi nyaeta saha atuh jalmana? Dinu ayana ge piraku teu kanyahoan da pamajikan tara ka mana-mana pisan. Inget kana eta sapatu kamemet minangkana mah. Sapatu urut digawe di proyek nu sok ngeukeut dipapake. Lumayan butut oge mun sakalian indit-inditan teu ngateplek di sendal teuing. Bodas asal nama sapatu teh da puguh sapatu kets nu sok dipake olahraga ku batur mah. Ngan bodasna geus leungit ganti warna jadi semu koneng ku leuheuh. Katurug katutuh meureun pibasaeunana mah nganggur geus aya kana sabulana. Ceng-celengan menang kukumpul basa keur digawe ampir koredas da unggal poe ditungtutan dipake bubutuh sapopoe. Nah atuh jol nu ngondang mangkaning lain nu jauh da ieu mah kasebut baraya deukeut nu rek ngawinkeun budakna. Teu hade tangtuna ge lamun nepi ka teu datang teh. Kapaksa bingung-bingung ge badami jeung pamajikan kumaha pipetaeun yang hareupan ondangan teh. Pamajikan ukur ngahruk bingung, mangkaning cenah ceng-celengan teh ukur cukup keur sababaraha poeyeun deui. Ngan saenggeus ditimbang-timbang hade gorengna tungtungna mah pada sapu. Duit nu teh sabaraha deui teh rek direcah, sawareh rek dipake keur ngamplop. Keun we atuh sugan aya mirik deui keur pangabutuh urang mah. Dikitukeun teh pamajikan ungeuk bari tungkul. Beres urusan ongkos jeung eusi amplop inget kana sapatu. Mangkaning ondangan teh degedong piraku kudu mamake sapatu kets nu kuleuheuh. Nambut we atuh sepatu kulit Kakang Edi, pan pagawe kantor mah tara ukur hiji sapatuna. Ceuk pamajikan mere bombolongan. Pas sore kencring indit ngajug-jug imah Kang Edi. Era-era oge kapaksa waleh inyana ukur nyerengeh. Ope milih sorangan dina rak sapatu tong nyokot neueuh teh we. Ngomong kituna teh bari ngahehe. Moal atuh Kang rek milih nu pangbututna we. Eueuh nu butut di dieu mah. Ceuk Kang Edi bari seuri. Lain wadul kituna teh da ngaran-ngaran pagawe kantor tangtu dangdanan teh diutamakeun. Saenggeus milih sapatu diandeg teu waka dititah buru-buru balik kalah diajak ngopi heula. Dina waktuna balik geus matuh sok ngeupelan keur ongkos pajarkeun teh. Bada Isa karek turun tina angkot di hareupeun gang, leumpang ngalenghoy bari mikiran kumaha lampah ti kahareupeun. Hate ngangres, mikiranna nasiban, ukur sapatu ge kudu nginjem ka batur. Nepi ka imah karek mukakeun panto geus disampakeun nu mata kerung. Ari bieu ti mana heula? Ceuk pamajikan. Har, panan bari karek balik ti Kang Edi nginjem sapatu tia. Ih, apaan tadi Akang Edi mah? Teras biakang keluar deui. Ceuk pamajikan bari rada mencerem. Gusti, piraku ari kudu susumpahan mah. Pan karek jol ieu teh. Raja nyeuneu ngomong teh asa kacida karek jol geus ditanya kunu teu pikahartieun. Ih, ari Akang tuh tinggal geura di teras.
Pan eta sapatu akang nu dianggo tadi. Puguh mata ngagebeg nempo sapatu nu tadi ditinggalkeun di imah Kang Edi ayeuna aya di dieu. Akang mah apan tadi make sapatu meunang nginjem ti Kang Edi. Sapatu nu akang mah ditinggalkeun di ditu. Ari tadi saha atuhnya? Da persis siga akang pisan. Nya saha atuh nu mawas eta sapatu? Da teu rumasa akang mah. Kacape ngadadak leungit, hate ngadadak ratu. Geuwat pantau dipendetkeun tuluy ka tengah imah. Pamajikan nuturkeun bari muntangan leungeun, beungeutna semu pias. Di tengah imah ngadon yang hunjar bari ngahulang mikiran kajadian nu karek karandapan. Keukeuh asa teu kaharti, nya saha atuh nu geus nganterkeun sapatu teh? Bermeakeun kapanasaran, eueuh deui Iwati kudu nanyakeun ka Kang Edi saha nu nyaho sapatu mah aya keneh di imahna. Gap kana HP, tuluy nelepon Kang Edi. Hapunten Kang, bade ngaririweuh ieu teh. Aya naon deui nya? Punten pisan, nyongkeun tulung pangningalikeun. Hari sapatu abdi aya dina rak sapatu henteu. Teu dibawa baliknya tadi teh? Henteu Kang. Emutan teh ngarah engke diwangsulkeun sapatu akang dianggo deui ku abdi. Ke atuh sakedeung urang teang. Teu lila geus pok deui ngomong. Eueuh. Aya naon kitu asa reuwas? Puguh aya nu aneh ieu teh Kang. Tadi barang jol karorompok, sapatu teh tos nyampak di teras. Nyaan eta teh. Nasaha nu nganterkeunana? Nya eta duka saha nu nganterkeunana mah. Engke we dongengna mah nya Kang, hatur nuhun. Ngahuleng beki uleng, ku teu sangka sapatu butut teh beut jadi mamala. Cag pamirsa sakitu panginten ieu anu judulna Sapatu Butut karya Agus Erem Unggaran. Nah, mudah-mudahan tiasa ngahibur pamirsa sadayana nya. Hapunten bilih aya basa nu kirang merenah, bilih aya cariosan anu teu sapagoros kana mana hapuntenna. Wilujeng tepang deui di carios anu salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.